Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya dongeng Kidagar Official di mana bae ayana wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Kidagar Official YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca dongeng anu katuna nyaeta hiji lalakon anu judulna Si Belong Nitis. Ieu dongeng teh reka aki nyalira didongengkeun oge ku aki. Mangrupikeun dongeng terasanana Si Belong alias Jawara Naga Sakti oge terasanana tina dongeng Dewi Kanca Bodas atanapi dongeng Raden Wiguna Wijaya Saktinya. Seri atanapi buku nu katilu ieu teh. Pang anyarna pangenggalna tina seri dongengna si Well teh artinya. Mugi-mugi wae dongeng ieu tiasa janten panglipur kalbu, pang beberah kana manah, pang repeh kana hate ubar ngebang maleutkeun kacape saparantos rasa didinten urang. Kasab milariki payah oge kangge mulangkeun katineung ka mangsa jaman kapungkur. Zaman baheula pamirsa di mana tahun 60, 70, 80, 90-an mah urang teh atanapi masyarakat Sunda teh hiburanana dongeng Sunda nya didangukeunana dipayuneun radio SW, MW, dual ban AM nya dugi ka FM. Bari jeung kapungkur mah pamirsa di poe heula baterena ge da nganggo baterainya radio jadul mah radio cawang nya. Waas pamirsa. Ulah hilap nu teh can subscribe mangga di subscribe heula ditoel heula tombol loncengna sapada saya beja kana HP-na upami aki raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng aki. Parantos ngarojo ngalangkungan channel oge duana hatur nuhun. Urang geureuyeuh dongengna parsamakna sor awugna mangga kaparayun sadayana prung Durgo ngawanikeun nyarita sabab teu ngeunah hate dituding lempeng bari dipitnah ku Domorangge. Aduh teu pisan-pisan Gusti Prabu sareng Gusti Bati. Ieu mah abdi teu rumaos ngalakukeun sadaya anu dituduhkeun ku Domorangge. Anjeunna tos malikeun fakta cariosanana sadayana fitnah eta teh. Paman Gantar Langit, asa pamohala nu pami prajurit jaga kerajaan jin nyalira anu mindahkeun patok. Barina teu aya kasang tukangna patok kedari pindah-pindah ngaheuretan wilayah nyalira. Teu asup di akal paman. Cek Prabu boma beluk. Barina teu mangna sorangan. Prabu Gantar Langit ngahulang ngerasa bingung tuluy neuteup ka Patih Ganggeni. Patih Ganggeni surti lamun rajana menta bongbolongan atawa pamanggih ti dirina. Gusti Prabu, saur pamenak abdi mah tiasa bae para prajurit jaga ti kerajaan jin nyalira anu ngalakukeunana eta teh. Cek Patih Ganggeni. Naon alesanana Paman Badi? Tiasa bae memang diparentah ku pihak kerajaan jin nyalira sanggan aya masalah. Pikeun kerajaan jin gaduh alasan nuduh urang. Nyalahkeun pihak urang sarta engkena teh nyerang kerajaan urang pikeun ngarebut kerajaan taneuh. Apanan di kerajaan urang mah seueur kakayaan alamna Gusti. Sanaos teu acan sadayana tiasa kagali. Di nagara urang seueur ngandung mineral sareng logam mulia sapertos emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, kuarsa, uranium, titanium, germanium sareng sajabina deui anu nium-niuman tah. Awis deh. Tangtosna sadaya pihak ge kabita hoyong ngawasa gana kabeungharan kerajaan taneuh.
kalebet nagara tatanggi sapertos kerajaan jin. Patigang geni kalaka ngahasut ka Prabu Gantar Langit nyaritana mani capeta. Memang kayan kawas kitu anu keur didago-dago sebenarnya ku Patigang geni. Sebab manehna masih dulurna Prabu Unur-Unur, raja kerajaan taneuh anu tiwas di leungeunna si Wel baheula dina tarung adu jago tea. Patigang geni neundeun dendam ka pihak anu ngabalad ka si Wel atawa ka Raden Wiguna Wijaya Sakti kasup Prabu Boma Beluk jeung Prabu Gantar Langit anu memang jadi raja di kerajaan jin jeung di kerajaan taneuh. Menang nunjuk si Wel duana nage pernah mantuan sawaktu perang jeung kerajaan taneuh baheula sawaktu dipimpin ku Prabu Unur-Unur. Patigang geni ngahaja ngahasut Prabu Gantar Langit sangkan pasya jeung Prabu Boma Beluk. Boma, masalah patok mah ulah digegedekeun ceuk kaula mah. Kieu bae ceuk paman mah, sok patok mah pindahkeun deui we atuh ka urut asalna. Sada ieu urusan geus we dianggap rengse tapi ka dieu. Ceuk Prabu Gantar Langit ka Prabu Boma Beluk. Tutiasa kitu paman. Nanaon ge aya aturanana. Mun aya anu ngalakukeun kasalahan, eta makhluk kudu dihukum sesuai atawa saimbang jeung kasalahanana sada kudu ngabejakeun. Naon sababna, naon alasanana, tapi ka manehna ngalakukeun tindakan eta. Sabab mun diantep kitu bae, bisi wae aya jurig nyiliwuri setan minarupa kelong newo-newo paman. Anu ngajah yang ngaruksak hubungan dua kerajaan, sangkan ruksak, sangkan silih ijid silih pikangewa. Walon Boma Beluk. Lamun gitu mah ya atuh keukeun nuduh pihak kerajaan taneuh anu geus ngisarkeun atawa ngageserkeun patok ku atas Boma. Ya memang kitu geuning kanyataanna paman. Da puguh sanes pihak kami anu ngageser mah. Oma Prabu Gantar Langit cangkat tina diukna sigana bae ka hudang ngamarahna. Daun ayeun keukeuh kitu. Sarua bae jeung nuduh kaula anu nitah para prajurit jaga ngageserkeun wates. Eta paman nyalira rumaos atawa henteu? Tembal Boma Beluk bari manehna ge cangkat tina diukna. Gusti Prabu, wios urang usir bae ku abdi jalma-jalma tukang ngademel rusuh kieu mah. Ceuk Patigang geni tuluy maju cangkat sarta maju salengkah. Kang geni, kita tadi caritaan anjeun rungsep gadengena kana ceuli. Kudu dicampero tas sungut goreng patut anjeun deh. Nu nyarita bari nangtung Pati Jame Wangsa, maneh nangtung bari mencong ka Patigang geni. Sakali gayam ge. Rebu, anjeun teh jawe. Hayo, gelut mah di luar jeung kaula. Ari bener anjeun gede wawanen mah. Patigang geni ngolebat kaluar ti jero karaton. Pati Jame Wangsa rengku hormat ka Prabu Boma Beluk. Nyuwunkeun widi Gusti Prabu, isim abdi sajang hawara heula mangkelu kurang ajar eta. Prabu Boma Beluk teu ngawalon tapi sirahna unggul lalaunan tanding idinan kana kahayang Patih Jame Wangsa. Prabu Boma Beluk ge hatena geus panas. Rasa kasigeung ku kalakuan Patigang geni katama-tama mamangna sorangan galakah ngadenge kana hasutana patihna. Atuh Patih Jame Wangsa langsung ngolebat kaluar ti jero karaton. Boma Beluk jeung Durga Katut Isnen gancang nuturkeun ti satukangeunana. Prabu Gantar Langit akhirna mah milu kaluar pikeun nyaksian nu tarung sarta ngadukung patih karajaanana.
Di palataran karaton anu lega, para prajurit jaga karaton geus ngagimbung pada hayang nyaksian dua patih anu harita geus pahareup-hareup bari masang kuda-kuda. Sabrut harita Patiga Anggeni katempo miheulana Rajang leungeun katuhun anu kawas cacapit reregean teh rek ngagunting kana beuheungna Patih Jamewangsa. Tapi Patih Jamewangsa rikat dongko hiuk plos panarajangna Patih Anggeni ukur ngagunting angin. Dihandap bari jeung dongko Patih Jamewangsa ngajojokeun peureub katuhuna ngarahkan hulu angen lawana. Hiuk plak des panarajang Patih Jamewangsa ge kanek. Sabab turna Patih Anggeni gancang angkat pikeun nunjel kana pigeulangna Patih Jamewangsa. Patih Jamewangsa teh gerak, manehna gancang muterkeun sukuna, bari emok ngababad kana bincurang suku musuh anu keur nangtung ku sabeula suku. Tapi na deui musuhna oge teu eleh geleng, masih rancingeus. Patih Anggeni luncat ningkahan babadan suku Patih Jamewangsa. Bari saterusna malesna Rajang, tambah sukuna ngacejek kana sirahna Patih Jamewangsa anu keur ngayapak di arah handap. Patih Jamewangsa gancang ngangkat leungeun kencana pikeun naki siuk des sauk. Bari jeung ngajol peureub katuhuna ngablesur ngarah kana gadona Patih Anggeni. Patih Anggeni teu sempat deui pikeun naki satawa nyingkahan panarajangna Patih Jamewangsa. Tapi manehna nekat dua leungeunna anu ponok anu aya di hanapeun leungeun cacapit ngadius kana hanapeun kelek Patih Jamewangsa. Atuh teu bisa disinggahan deui. Duanana jadi silih teunggeuh, hiuk kejerot, wut, bledag. Ayah, kalayang, bluk. Duanana labuh niban lemah. Patih Anggeni ngadangheuk tuluy labuh nang kuban sabab gadona disodok ti handap ku Patih Jamewangsa. Ngajuralit heula awakna muntir, sedengkeun Patih Jamewangsa labuh ti banting nyangigir sabab handapeun kelekna jeung palebah cangkengna dihancak ku dua peureub leungeun ponokna Patih Anggeni. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku aplikasi ti Shopee. Pamirsa sadayana anu resep gulah galeuh ngalangkungan aplikasi Shopee dan api balanja di Shopee nya tiasa gulah galeuhna mangga ngalangkungan link atanapi produk nu aya di dongeng Aki. Kandun klik we salah sawios produk atanapi linkna saparantosna lebet ka aplikasi Shopee nama atanapi Lazada. Pamirsa bebas bade gulah galeuh naon bae oge nya teu langkung bade ngagaleuh topi, iket, tasma, payung atanapi sajabina teu langkung pamirsa. Ku gulah galeuhna pamirsa di Shopee ngalangkungan link atanapi produk nu aya di dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel hatur nuhun nu parantos ngarojong urang teraskeun dongengna. Janggelek kurinjal dua nana harudang deui nangtung bari langsung masang kuda-kuda anyar. Modal sia jambe hiut. Patih Anggeni ngangbatkeun dua leungeun cacapit ngarah kana sirah jeung dadana Patih Jamewangsa. Odok kaya nu ditarajang laina sinatria kamari sore Patih Jamewangsa teh
Ari beteungna Patih Giling Wasi anu dididik langsung ku Patih Giling Wasi minangka papatih anu kasohor sakti ti karajaan jin. Tarajang kitu Patih Jambewangsa laina mundur tapi nakalakah maju bari dua leungeunna nakis kana seranganna Patih Ganggeni. Saterusna sirahna anu tandukan kawas muning teh neungar dadana Patih Ganggeni. Hiuk des wut ceger. Celeng kalayang kedebut. Patih Ganggeni nangkarak bengkang di pakalangan. Udang gang, laina bieu teh herek mehan kaula anjeun teh. Hayo udang, buktikeun kahayang anjeun teh. Cek Patih Jamewangsa bari nolak cangkeng ku sabelah leungeunna. Ulah waga bunga syah jame. Jauh kene kana boji deuleu. Asyageun syah. Hiya. Patih Ganggeni melentingkeun awakna kalayang curali celek manehna ajak nangtung deui hareupeun Patih Jamewangsa tuluy masang kuda-kuda deui. Patih Ganggeni niup ka arah Patih Jamewangsa. Wosh. Seuneu nyemur ngalentab-lentab ke arah Patih Jamewangsa. Patih Jamewangsa dorongkeun leungeun ka tuhuna. Wush. Seor. Angin tiis ngadius ngagelebug tarik mapak datangna seuneu anu disemburkeun ku Patih Ganggeni. Pas seuneu saharita pareum Patih Ganggeni kakerot amak manehna kunyam-kunyam mapatkeun ajianana. Dua leungeun cacapitna katampo marong hurung kawas besi menang meuleum. Patih Ganggeni ngagajleng maju dua leungeun cacapitna diheumatkeun tarik ngajojo ka arah Patih Jamewangsa. Papatih ti karajaan jin teh ditarajang kitu Jamewangsa langsung nyiduhan leungeunna kepoh dampal leungeunna rubah jadi bodas. Bari ngelunkeun haseup bodas. Sawaktu dua leungeun lawanna nyampeuk Patih Jambewangsa langsung mapag kedua dampal leungeunna. Hiu plak burinyai bledug. Oh! Cahaya biru ngaburinyai sawaktu dua pasang leungeun tembragan disusul ku sora anu ngabledug tarik. Kedebut awakna Patih Ganggeni dibanting labuh ka tukang. Awakna langsung ngadeg-deg kawasan anu kabulusan beungeut anu beureum rubah jadi bodas pias tina irung cilijeng bahamna ngucur getih kental. Patih Ganggeni maksakeun nguniang hudang tapi tuwurna nyorocot ngageter tuluy awakna ngarumpuyuk teu bisa pikeun hudang deui. Sedengkeun Patih Jamewangsa ukur mabas dua sukuna tapi semat memuncanganana. Manehna mundur bari nyabut dua sukuna. Awakna mah eueuh nu tatu. Prabu Gandar Langit ngagajleng ka jero kalangan maksudna marek narajang ka Patih Jamewangsa. Tapi gancang dihadang ku Prabu Bumabeluk. Atus paman. Syah. Atus dugi ka dieu bae riributan ulah diteraskeun. Cek Prabu Bumabeluk ka mangna. Cot, nginah wae anjeun nyarita Boma. Anjeun jeung Patih anjeun datang wadi jeung mawa maksud teu hade. Mitnah pihak kerajaan taneuh. Tuluy ngawiwirang deui ka Patih kaula eta teh sarua bae jeung mitnah jeung ngahina ka kaula. Kiwari anjeun nyarita ieu masalah ulah dituluykeun. Sangeunahna bae kaula teu tarima dihina samodel kieu. Ulah kena anjeun boga gunung panangeuhan Prabu Nawakancana. Anjeun bisa sangeunahna. Tapi kawani mitnah sareng ngahina ka mamang sorangan. Lamun anjeun bener-bener jago, sada gede kawanina, rengsekeun ieu masalah di medan perang.
Ulah mamawa Prabu Nawagancana. Urang tangtukeun bae ku urang duaan. Nagara mana anu bakal taluk? Nu meleh jadi bawahan anu meunang. Urang perang di tapal watas belah kidul. Ayeuna jung bae anjeun balik. Siapkeun jago-jago kerajaan jin. Siapkeun pasukan anu bener-bener hebat pikeun nahan gempuran pasukan kaula. Ceuk Prabu Gantar Langit. Prabu Mabeluk ngagebeg ngadengi ucapanana nu jadi mangna. Paman, dahadaya deui jalan salian di perang kangge mereskeun ieu pasualan. Abanan urang teh lain sasaha. Urang teh dulur, batku hinis. Urang teh baraya, bondoroyo ti Gunung Cakrabuana. Paman sing emut, paman. Dulur kari dulur. Kelakuan Andika teh nembongkeun rasa duduluran. Di samat ayeuna urang jadi musuh. Geus, kaitu balik ayeuna keneh sameme beak kasabaran kaula. Ingat, 7 poe kahareup sanghareupan pasukan kaula di tapal wates belah kaler karajaan anjeun. Rengse nyarita kitu Prabu Gantar Langit malikeun awakna. Tuluy ngagidig ngaleos nuju ka karaton. Sanggeus samemehna mere isara heula ka para prajurit karaton pikeun mawa patih ganggeni. Paman, dangukeun heula paman, dangukeun heula. Boma Beluk rek ngudag mangna tapi 8 prajurit jaga karaton langsung ngahadang bari ngarahkeun tumbakna ka arah Prabu Boma Beluk. Boma Beluk ngaharuk alum. Tapi manehna teu bisa majar kumaha. Sabab geuning mangna keukeuh kana pamadaganana. Hapunten Gusti. Saena mah urang mulih bae Gusti Prabu. Urang badanten engkin di karaton kumaha saena kangge mayunan tangan perangna Prabu Gantar Langit. Ceuk Pati Jamewangsa. Sanggeus mikir sagedeung hantuk nama Prabu Boma Beluk teh ngaleos. Ini ninggalkeun karaton kerajaan taneuh pikeun mulang ka kerajaan jin. Diring ku papatih nagara Jamewangsa sarta Hulu Balang Durga jeung prajurit Isnen. Dina kaayaan kitu, kolebat curelat jeleng kalayang celek. Hiji wayangan beureum ngahadang lumampahna Prabu Boma Beluk sabaraha kanca. Ai saha yang ngahadang kaula? Nyatana nu ngahadang teh saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum, leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Dedeh. Ieu Kanjeng Prabu Boma Beluk anu gagah perkasanya. Keun ulah siremutan lah. Mending ge ayeuna mah ieu daripada ngahuleng mikiran teu pararuguh. Mending ge jajan awug ibi tahanu amis raos kareueut matak dedeyeun teh aning. Mumpung haneut keneh ieu Kanjeng Prabu tah ieu Paman Patih karesep itu tuh Jang Isnen. Dede. Ieu tah Kukurawu teh alias urap jagongnya sami ieu nikmat raos matak waret ieu teh. Karesep Mang Otong. Sok jarajan heula ieu ulah asa-asa kayaknya. Anu palai ngadangukeun dongeng jurig dedemit leuwih buyut mangga diantosan di channel dongeng Mang Otong di palih ditu. Murid Aki Dakar eta teh nuju diajar ngadongeng. Urang darukung ku sadayana. Pohara pamiarsa. Kuno rajulna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu.
Pamirsa sadayana dongeng anu judulna Cibelong Nitis bagian ka-7. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu, cag urang teudeun heula di handeuleum sieum geus sampeureun urang tuna di hanyuang siang geus sanalaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna pamirsa hatur nuhun ka sadayana anu parantos satia manco satia ngadangukeun. Satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos hadir, parantos mairan teras dugi ka ayeuna. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu kapihaturnya. Salam ka sadayana, mugi sadayana aya dina kasinugrahan, kabagyan oge kawalawian. Amin ya robbal alamin. Akin amit bungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.